Saberesna lebaran geus jadi kebiasaan anu sok dilakukeun ku kulawarga. Sabab dulur-dulur kuring mah aya di Garut. Nya poe eta nu jadi indung bapa jeung nu jadi adi rek ngadon nepungan dulur-dulur nu aya di Wanaraja Garut. Lamun arindit ka Garut teh tara langsung pulang poe, tapi biasana oge sok aya nepikeun ka sababaraha poena. Jeung deui biasana salila sababaraha poe teh sok ngadon sakalian dipake jang piknik. Harita mah kuring teu kaparengan indit bareng jeung anu jadi kolot. Maksud kuring nyaeta rek ngadon nyusul indit ka Garutna make motor. Kuring rek ngadon indit nyusul teh jeung si Roni, salah saurang babaturan anu kaparengan hayang nyaho lembur kuring nu aya di Wanaraja Garut. Malahan ngahajar rek ngadon indit na oge rek pasu subuh. Lamun kolot jeung keluarga anu sejen mah ti beurang keneh arindit nya kuring rek nyusul pasubuhnakeun. Harita bada Isa kuring di imah ngadaguan datangna si Roni anu rek milu ka Garut teh. Manehna geus janji rek datang peuting eta ka imah kuring kusabab rek indit nyubuh teh. Nu didaguan teh masih kene can datang wae. Malahan waktu geus rek jam 10. Padahal janji mah ba'da magrib oge geus pasti tepi ka imah kuring. Tapi di telepon teu diangkat. Malah di SMS oge teu malesan. Kuring ngadon gogoleran dina kursi di tengah imah bari lalajo TV ngadaguan datangna si Roni. Keur kuring gogoleran kitu ujug-ujug geus we kasarean dina kursi. Teka rasa waktu kuring kaliliran teh jam geus jam 12 peuting. Eta oge hudang teh peda aya nu ngetrokan panto. Nya kuring oge hudang da pamikir kuring geus pasti we anu datang teh si Roni anu keur ditungguan teh. Kuring muru ka lawang panto maksud rek ngadon muka kunci. Geus teu loba tatanya deui, kuring langsung muka panto. Nyaan basa panto dibuka ku kuring, kasampak di luar aya nu keur ngajanteng. Nya manehna teh si Roni pisan anu memang keur didadagoanan ku kuring. Kumaha janji teh? Ongko rek ka dieu magrib. Waya kieu kakarek datang. Duh, tadi aya masalah heula di jalan. Masalah naon kitu? Jeung ongko rek kana motor ka dieuna teh. Nya, puguh oge aya masalah nu aya hubunganna jeung motor kuring. Motorna ditilang atawa motorna mogok? Ya, kitu we lah. Si Roni teu neruskeun ngajelaskeun ngeunaan motorna.
Nya kuring oge langsung dariuk dina kursi bari masih keneh nying hareupan TV. Katingali eta paroman si Roni siga anu capek, katingali siga anu lungse. Ningali sarupa kitu mah kuring oge nitah heula sare ka si Roni. Puguh da kuring mah geus sare saliliran. Kusabab kuring jeung si Roni mah geus teu asa-asa deui. Si Roni ge geus teu ngarasa canggung lamun parang aya di imah kuring. Malah harita oge dititah sare heula ku kuring teh. Manehna langsung asup ka kamar. Langsung ngadon sare ngadagoan wanci subuh. Kuring masih keneh ngadon neruskeun gogoleran dina kursi di tengah imah teh. Bari neruskeun ngalalajoanan deui TV. Tak kuring sare di harita mah kuring make jeung ngimpi sagala. Dina impian teh kuring kadatangan si Roni anu bebeja ka kuring yen manehna mah moal tulus milu ka Garutna. Ngomongna ka kuring eta dina impian teh cenah aya urusan anu moal bisa ditunda. Jeung ieu urusan anu aya hubunganana jeung kahirupan manehna cenah. Nah atuh dina impian teh si Roni ujug-ujug indit ninggalkeun kuring bari jeung teu loba omong deui ka kuring. Kuring oge gogorowokan nyalukan si Roni nu ngaleos bari jeung si Roni geus teu malire deui ka kuring. Kuring oge ngarasakeun aneh ku peta si Roni anu sarupa kitu. Duh, hampura euy. Sigana urang mah moal bisa ngilu ka Garut teh. Hah? Naha? Kunaon kitu? Duh, aya masalah nu aya hubunganna jeung kahirupan urang. Teu ngarti ah kuring mah. Kahirupan naon atuh ari maksud maneh teh? Nyangke oge maneh bakal apal sorangan. Tapi kuring oge teu bisa kukumaha. Jeung teu ngadon nyusul ka si Roni anu indit. Geus kajadian kuring ngimpi sarupa kitu. Kuring oge lilir. Harita kahudangkeun ku sora adzan. Sing horeng, harita teh geus ngagayuh ka waktu subuh. Kuring oge terus hudang, malah terus ngadon indit ka cai. Tawa kamuru ka kamar ngahudangkeun si Roni anu tadi peuting datang ka imah jam 12 peuting. Pamikir kuring si Roni bakal dihudangkeun teh engke we geus kuring bebersih ti cai. Beres kuring mandi, kuring langsung muru ka kamar. Maksud rek ngadon ngahudangkeun si Roni anu tadi peuting asup ka kamar kuring. Barang kuring asup ka jero kamar, kuring jadi heran sabab nah geuning di kamar teh taya sasaha. Disangka mah kasampak di kamar teh si Roni nu keur ngagoler ngadon sare. Tapi naha atuh si Roni teh bet eueuh di kamar. Geus teu kasampak si Roni aya di kamar kuring. Kuring langsung kaluar deui ti kamar muru ka dapur. Pamikir kuring, bisi si Roni geus hudang leuwih ti heula. Terus manehna ngadon neangan dahareun ka dapur.
weleh di teangan kaunggal tempat oge si Roni teh bet eueuh. Moal kitu manehna ngadon balik deui ka imahna. Tapi lamun balik deui moal nya teu bebeja heula ka kuring. Pas jam 5 subuh ti saluareun imah kadenge aya suara motor anu eureun di hareupeun imah kuring. Kuring oge rada heran sabab apa karena suara motorna nyaeta suara motor si Roni teh. Ngadenge aya suara motor di luar teh beuki yakin kana panyangka teh sigana wae si Roni ngadon balik deui ka imahna ngadon mawa motor heula. Soalna tadi peuting mah si Roni datangna teh teu make motor. Beuki tambah percaya anu datangna teh si Roni sabab kadenge si Roni cacalukan ka kuring. Dani, can hudang. Ade atuh kaberangan. Pan urang teh rek ini wayah kieu. Kuring nembalan bari terus kaluar ti jero imah. Nyamperkeun si Roni anu kasampak geus aya di saluareun imah. Kuring oge langsung negor ka si Roni. Anu disangka ku kuring ini teh teu bebeja heula. Cik atuh lamun rek ini teh bebeja heula atuh maneh teh Ron. Init kumaha maksudna teh? Nya maneh rek init ngadon nyokot motor teh heug bebeja heula ka urang. Jadi urang teh teu deudeupeun. Nyokot motor? Maksudna naon? Asa beuki teu ngarti urang mah. Di caritaan kitu teh si Roni kalah jadi hulang-hulang. Siga anu aneh. Kana pananya ti kuring. Harita kuring jadi rada parearea omong jeung si Roni. Sabab pangakuan si Roni manehna kakarek datang teh harita. Si Roni terumasa tadi peuting jam 12 datang ka imah kuring. Malah cek si Roni manehna rek sakalian sasadu sabab teu bisa ngadon sare heula di imah kuring. Si Roni teh tetulus datang ba'da magrib. Ngadenge katerangan ti si Roni sarupa kitu kuring jadi ngahuleng. Kuring jadi mikiran kejadian anu teu kaharti ku akal. Nu jadi lantaran apan sidik tadi peuting teh jam 12 si Roni geus datang ka imah. Kari-kari pengakuan si Roni teu rumasa datang tadi peuting. Nya manehna mah kakarek datang teh harita. Si Roni tepikeun kasusumpahan ka kuring. Saterusna kuring nyaritakeun sakur kejadian anu kaalaman tadi peuting ka si Roni. Si Roni ngadenge caritaan ti kuring sarupa kitu teh manehna oge jadi ngahuleng. Ngerasa aneh kana eta kejadian. Kuring duaan oge ngarasakeun hiji keanehan anu matak teu kaharti ku akal. Nu jadi kaheran keur kuring jeung si Roni jeung jadi pertanyaan keur kuring duaan. Nah saha atuh anu tadi datang ka imah kuring lamun lain si Roni mah. Cek pamikir kuring nya sigana wae anu tadi datang ka imah kuring teh anu ngarupakeun si Roni teh lain jalama. Tapi najurig anu nyiriwuri mindah rupa ngarupakeun beungeut babatuan kuring anu ngaranna Roni. Atawa bisa jadi jin malih warni ngarupakeun
hiji manusia